Aduh, kan dia jangan gararing sih di sore. Kemarin si Ujang diomongan gitu, ada itunya, asupnya, sama Celina. Sugan belah peka, nyaho aing bogoh ka Inyana. Tapi Inyana genit bae ka cewek lain. Aing teu bisa hees sapenting kepikiran omongan si Neng Geulis tah. Terus kieu mah kudu kumaha ya aing. Tambah di si Kate tah, waduh, mana keur panas. Datang si Kate jadi kompor atuh. Tambah panas. Lamun kuari kai masih Neng Indri minta maaf. Isin aing. Mahanya isuk baik itu nukan tisu ya. Ini ngenengan si Kate aing greget gara-gara kemari tah. Aduh, aing buka bisnis sih. Ini si Capcom. Sugan bae lah menang loko aing ngadoh lah. Amin. Mana isi Cekong? Ngomong mana ketemuan di dia. Oh, bae mah. Mana sih Cekong orangnya lamat? Kabudak araruh yang udah kaleutikna. Masih. Sugan pa iya banyak aing nang di loba. Coba milih amin lah. Pejasta. Woi, dia angin amat. Angel lah. Kan, rangel dia. Mana udah ketik nak? Dia jeung ngararangel dari mal ramean dari yo. Aing sama bintang di bulan anjing. Itu balon. Guys, kurang nangguan heula di dia. Filmnya ayari udah ketik nah yuk. Kan meuli sabun lah poan beak. Lah sugan ulah manggil si Ujang lah, nyari HP ku ari mana lu manehna. Tapi sebenarnya manehna bogoheun teh nya ka si Monik. Tapi apa cuma perasaan aing dong ya anu terlalu ka si Ujang. Tapi lamun nyana teu bogoh aing isin geus nuduh nyana bogoh ka si Monik. Kege kanyaho ieu. Om tempa alaya om gambreng. Apa ini dulu hai lah. Nah itu. Jadi mau udah kaletik soalnya. Oh, Hai. Bisa semangat amat sih. ini lu main haus. Is kudu ngomong duit. Oh sih, iya sebenarnya sih. Atas. Tah, kayak budak tah. Aing bisa dikentar kita. Ayo, beraksi. Ayo. Anak-anak, ada pertunjukan topeng monyet nih. Selamat menyaksikan. Hari ini menyikat gigi. Hari ini naik motor. Suara naon eta? Gandeng amat. Udah. Ayo ya. Waduh, sial mah kabur. Aing. Nang goceng doang. Si Jasta mah sampai kasetrum. Punya aing. Gede. Tinggalin tuh. Anu ketinggalan. Ih, gogoan. Jeung isuk deui urang. Ih, sama. Ayo. Waduh, kemana isi katanya? Yang jelema beloon. Aing senean kadi-kadi teu eueuh. Di saung gitunya. Coba ke saung. Si Neng kemana? Ih, keluar cicing banyak. Aduh, pusing aing. Parah keneh ieu mah.
selain yang si KTP lah. Ujang udah kemana nya eta? Pan tadi tuh sih apa ya si Monik yang di ditu. Lah inti pokoknya ke dong. Ayo wi ya si katanya. Ih, bawa naonnya eta budak. Lah sampeurkeun lah. Wih, menang seberang. Ya hasil ya, hasil. Di panengan goceng doang, Jing. Kumaha ulah ngasih gitu doang. Perasaan yang mata di jelema lo anjing dia mah. Bubuk kalabu. Ongus gitu naon ya. Mending menang jeung ngopi aing. Tuh bagi dua lah jeung aing. Ongus ge, gedeng urang beli kopi duaan. Aing kieu lah. Lah, ini lah. Tah, mumpung keur kari ih kabehan tah. Dicokot ku yang duitna jang alunnya kamari ka aing. Waduh, goceng doang. Ceban ke budak, goceng-goceng. Sudah lumayan. Ih, si Ujang naon eta ngalinduk-linduk gitu. Si Monik gitu nya. Coba kau yang di deket sampai jelas lah. Ujang nyokot naon eta nya? Kos tau mah eta nyokot anu budak eta. Paling seru deukeun bae heula. Kan gitu, di bawah cekong gitu nya. Di kantongan beureun lah. Siap. Kang geus segera beli kopi jingkong, pan duitna ge disia. Ih, orang di kaleng. Ih, cokot bener sia. Aisyah mah belum meureun pan aing ka diki. Kayak butuh keuntu-untu. Goblok dia mah naon aing nyokotan duit. Iya, tuh. Tapi tuh Jing, jasta sia mah pan tadi urang kerja sama barengan. Bener kong aing teh nyokot duit kong. Ih, sia mah. Di sarang nyokot Jing. Atuh aing teh nyau. Lah, ku sia meureun di kantongan. Loh, sia periksa aku sia kantong aing. Ih, jing sia mah nya ka mana aing mah bingung gara ge. Kan tadi urang doang. Atuh eta makana eta aing bingung. Mana? Mana cingin duit berak buat bisa hibar jing. Mana ya? Dia urang doang gua. Mana eta? Mana ya? Wah, aing bingung. Kan ngomongkeun duit. Apa jangan-jangan tadi duit tadi cokot si Ujang di kalengnya. Waduh. Coba sampeurkeun lah. Maju yuk. Is, aing. Hujan hati. Iya ya Neng Indri, naon ka dia Neng? Kunaon ya tadi di deukeutna di jauh ribut bae. Iya Neng, duit nang kaleng leungit, padahal mau ngan urang doang duaan. Wah, mana suara Neng Indri sih? Dik naonnya kadisnya? Waduh, saya. Waduh. Waduh, bahaya ini. Waduh, Ih. Kunaon seri lain mamikir. Kita ngomongin saya tak? Terus keluar. Waduh, si Ujang panai di dia. Enten. Woi, kabehan. Aing balik ke lalanya.